Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun, salam Sunda mangprang. Nyusul video anu kamari anu part hijina ayeuna dilanjutkeun deui ka part 2 na nyaeta curhatan barudak santri. Kumaha bungahna, kumaha sedihna. Tonton wae dilanjutkeun. Oke? Ayo kemon mana para santri-santri. Semangat. Kumaha kabarna? Ayeuna di hari anu syuting anu kadua. Apa kabar kita hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Mantap. Alhamdulillah. Ayeuna urang patut kumpul deui ngalanjutkeun anu sempat video anu kamari anu terpotong-potong kumargi kesalahan teknis biasa maklum, kendala udahlah eta mah teu kedah di inikeun ya, jangan harus diceritakan, biarkan saja itu ya. Nah sekarang ayeuna urang lanjutkeun deui kana perbincangan kamari nyaeta curhatan barudak kumaha pas awal asup ka dieu, pas naon tos tinggal di dieu, suka bungahna semodel kumaha. Oke, ayeuna dimulai ti Cecep. Di Cecep kumaha non judul kurang ieu nyaeta kumaha pangalamanana asup anyar ka dieu. Ai awalan Kapasan pasti rewas nih. Rewas. Da can warawu gitu jadi makin jadi sieun kene ngali batu teh. Tapi tak ai geus wau mah. Biasa we. Biasa we bisa heureuy gitu. Bisa heureuy. Terus sedihna. Sedihna pas Ingat ka kolot. Lamun di Imas ingat tara. Jadi eta nya urang teh bisa berpikir urang teh buka kolot bedanya. Sedih gitu. Dia pas poean kasabaraha teh bisa ngerasa sedih gitu. Poe ka hiji 2 3. Hiji 2 3 ingat ka kolot. Kaopatna hilang ingatan. Tapi tetap ingat bedanya. Kumaha tah ingat-ingatna pas waktu keur kumaha tah? Pas isuk burit. Isuk burit. Nah, bisa aya waktuna gitu teu tiap waktu gitu. Misalkan isuk ke pas waktu adzan subuh atau keur gegero atau keur naon? Pas subuh gitu ai subuh di ditu mah. Alhamdulillah salatna rada jam 6. Tapi aya mah aya peningkatan. Alhamdulillahnya. Kabunga hal-hal kocak naon tah anu bisa diieukeun di pesantren tah? Jeung di pesantren jeung barudak misalkeun silih parebut coet atawa silih simeuh ku batu atau kunaon. Lewas nama pas tuang. Kumaha tah tuangna? Oke. Mana mah can pernah can ada dahar di dieu. Nya kumaha kitu aya dahar mah da saruak kieu aya dahar. Pas kitu di sauran ku itu teh. Pameugeut taruang. Tuang dina bak ge. Kalau mah dina nyiru mun baheula mah ya. Dina nyiru daharna ka. Pat kata kaburu. Acek teh kabagan acek. Akhirnya mah gerak cepat bedanya. Turji teh ya bedanya. Jadi turji teh cara hati kita. Nah, tuur hiji. Jadi gerak cepat. Kecepatan penuh eta nya. Terus hal naon, hal bodoh anu pernah dilakukan di dieu. Aceh masih sabaraha lilak lah. 7 bulan. 7 bulan. Lieu lah nya 7 bulan mah. Tah hal bodoh naon anu pernah dilakukan di pesantren? Eta telat subuh di Banyur gitu. Di Banyur kuah. Di Banyur. Oh. Ya, tradisi pesantren eta mah ya. Jadi lamun misalkan telat udang teh pasti bakal di Banyur ya. Pengalaman pernah baheula ge karasaan teh nya dina kan urang sok ngimpi. Ngimpi teh digeungkeun. Udang. Karasa teh urang udang. Karena nyangkere di megi rasa teh dina ngimpi teh. Urang teh Allah, asa teh keur salat subuh rasa teh geus nyaho-nyaho jegur. Ya bener eta. Pasti pada ngalaman, kudu di alaman. Ayeuna ti Aris kumaha tah? Aris sabaraha bulan di Aris?
Abdi teh sabulan kirang. Sabulan kirang. Oh masih kene Anak muda. abu-abu. Anak Anak baru. Terus di respect. Di respect naon? Tara. Balager ya, Mas. Balager. Santri dia mah balager ulah. Iya nya harus saling mengayomi. Tah pengalaman Aris kumaha kan? Awal asup ka dia, awal asup. Awal mimiti lebet ka dieu teh abdi teh ruas gitu. Ningali batur teh asa arageun. Bising dibuli. Oh. Ari pas kitu teh. Sigla ledek geunya. Ari pas lami-lami da sabantaran ge. Malahan mah nyeraaheun. Alhamdulillah. Sampai dia. Ya, berarti miliknya Mas Santen jadi teu di naon teu dihareureyan heula teh langsung gaduh balad geunya. Meureunan antara ieu mah rekan seperjuangan dahulu sebelum masuk pesantren. Iya. Bungahna. Bungana teh pas lamun kenaonnya. Wah, da moal kahitung bungana mah. Mantap. Mantap. Di antara salah sahijina, Eh, apakah aya nu ngaheureuyan atau ada ukti yang lirikan matamu menarikan saya? aya tah eta. Oh, eta salah sahiji gogoda produk sanggit teh nya eta main resep ka awewe. Tapi normal. Kisah sedihna, kumaha kisah sedihna? Sasedih nama lamun tas inget ka kolot. Nah, kumaha? Santri. Penyakit santri jeung deui basa eta teh Ingetna kumaha tah pas keur naon? pas keur ngaos. Keur ngaos kumaha? Ngaos wengi. Nya aa teh nuju ngajelaskeun tentang kolot gitu. Nah, abdi teh kaingetan jeung kadon cerik di abdi teh. Aris saya dengan wajah yang sangar ini menangis. Masya Allah. Jadi Aris teh tong cerik Aris ayeuna. Aris terbawa suasana. Ya ada saminya abdi oge gitu. Kalau berhubungan dengan indung mah sadake bakal sedih. Sebab indung mah anu ngandung urang. Sing ini ka mana wae ge anu heula bakal inget pasti indung nya. Nah, tapi eta teh ujianna para santri hayang naon? Hayang mabur. Ayeuna Acek. Nah, Acek, tepukan buat Acek. Acek, kumaha? Terus sabar sasi di dieu? Sabulan lebih. Sabulan leuwih. Pangalamanna kumaha geus aya pangalamanna? Pengalaman Acek kunaon sih Acek berarti kene tapi ayeuna terus dilebetin ke pesantren. Nah alasanana? Kabur. Hah? Kabur. Hah? Kabur kumaha maksudna Acek teh? Di sekolah. Oh, dari sekolah. Acek kabur kumaha? Kabur ke masjid. Hmm. Masjid. Alasan apa? Heeh. Padahal mah Acek teh erek Kabur. kabur. Terus kumaha didinya? Kalungan. Nah kalau naon? Acek udud. Ente. Dan kalungan. PS. Oh, main PS. Jadi Acek teh meureunnya dilebakeun ka pesantren gara-gara sok main PS. Kabur. Sampai lupa waktu gitu. Kisah sedihna anyar asup ke pesantren naon Pak Acek? Pan koma diantar bapak. Terasa sadar teh. Eh. Cecep tadi sawah. Di sawah. Acek teh di sawah. Cecep. Oh Cecep. Oh, oh bener Cirangem. Oh, itu mana? Cerangge berdiri gitu terus. Heeh. Cep. Cep badakan teh. Eta budak supir teh. Di sekolah aja punya supir ya. Terus kumaha? Itu aja. Botak eta. Botak ieu bager teh. Agar. Sampai tipang itu jeung Mang Ocit. Mang Ocit. Oh, Ocit apa? Ocit mah aya teh latihan heula poli. Engke aya Ocit. Ocit. Terus kumaha deui tah? Kumaha ayeuna bunga atau ada seseorang naon sih nu betah-betah Acek di dieu? Bunga boga ka bogoh. Acek buka kabogok. Acek malit kene. Tapi daya. Acek teh kumaha teh terus bisa kabogok, boga kabogok kitu teh. Asa kabogona Acek teh?
Beli pokok. Kau nanti marga atek. Ada eta. Inungna lali. Nah, kun bae. Kembali ke curahan hati, Pan. Normal. Acek kunaha teh bisa bogo gitu tak? Pas ningali pandangan pertama aku mah Acek bisa bogo. Tidak buku pandis ah. Jadi penting ya. Berang wengi Jadi eta memotivasi Acek buat betah teh nya. Atas singkatan dalam abi. Naon? Asep Anwar Rediana. Pintar. Jadi adalah doa merenya disingkat ku Acek teh merenya ternyata Acek teh bogoh ka wah bener eta nya wargi-wargina Acek semoga ka bogoh bener Acek betah merenya tapi kumaha kapan wah Babetkeun. naon babetkeun Abi. Putuskan. selain putusin kumaha Acek sedih lo mau diputuskeun teh Sedih. sedih sakit hati wah cek kaos meunikieu nya ngalungkeun jejer balawar iPad teh si kukumuna teh balik deui kana dada uduh sakit